Alhamdulillah nyaris geus Fitra mah aman sianya asal lengkap ibadah puasa ge. Heeh teh, sirah jadi hampang amun Fitrah mah. Non hubungan anak sia mah kana sirah kana hampang. Ih pan teh, pan aya papatahna, amun can Fitrah mah sok bareurat sirah. Ah alasan wae sia mah emang sirah-siana we loba kutuan. Kutuna geus seger kala jengking aing mah. Kumaha ceritana bae kutu sagede kalajengking. Pikiran we tuh sia sorangan. Lieur puasa ayeuna mah. Geus arek lebaran deui aing can nyekel duit-duit acan ieu. Usaha. Lieur. Boga empang aing be aku sero. Boga kebon be aku budak-budak bangor. Ieu mah repo. Moal kabeuli cangcut-cangcut mitoha acan ieu mah. Aing Mang, kebenaran aya sia ieu. Mana si baju aing kedikeun baju kamari. baju nu mana Rok? Eta baju lebaran aing mah. Ai sia Rok datang-datang nanyakeun baju lebaran ka aing. Pan nyaho meureun ku sia dibalangkeun ku budak jereng teh. Budak leutik nu jereng. Sia ieu Mang, pugu eta baju aing kadu betot ku sia. Naon buat? Baju sia di mana pugu eta baju aing nang meuli di Siti. Sia Mamang, daek wae ditepuku si Siti. Eta mah pugu baju aing. Sia ditepuku si Siti eta. Si Siti mah we bangor Mang, nyaho mun cai ge. Kumaha si Siti? Rok, bingung aing mah. Sigana eta budak keur leutikna teh diajanan Rok. Henteu diajanan. Kolotna sigana keureuneuh nyiram paku payung teh budak. Jadi kitu tah. Aing Fitra ku sorangan wae. Ainahan batur sanya. Oh, pernah sih dia. Kebeneran daun kanas antar aing yuk Fitra. Hopong aing nama emang lagi keur usum sia. Atuh heula usum ngaranna keur bulan puasa Fitra setahun sekali. Tapi napong aing minum es kadon langsung cager sia. Astagfirullah geus kena oskadon ayeuna sia bener ngomong kenaon sih? Hopong emang lagi liur sia mah serba salah sia mah. Langsung salah, salah aing mah. Lihat sirah. Ihi, Fitra kokong Fitra lain lihat sirah segala kena oskadon dinan astagfirullahaladzim. Aing ngomong Fitra lain lihat sirah. Pong, eta sia mau naon, Pong? Mau beas aing. Eta sia mau naon? Mau beas aing teh kokong mau beas. Oh, haju eta jerona naon? Innalillahi di paehan we ye aing bejaan aing mau beas. Sukun aing wae. Sia puasa-puasa raribut wae sih. Nyaho batal ta puasana. Geus batal aing mata gara-gara ngomong nyenggar somai. Teh, siapa sih mana tuh tuan? Tas Fitrah aing. Oh, di mana? Atuh di nu Pak Ustad lah sia mah. Oh, mesti jarah di mana? Jarah. Fitrah kok main jarah. Oh, panseng sejarah, haju jarah di mana? Siapa yang nanya sejarah di mana? Fitrah di rongsan sia ku yang teh ceuli. Wah, sesat mah Pong budak jarah ka tangkal awit. Ihi, bener-bener geus uruskeun we tah ku sia. Pong, kudu diruqyah mah jebrak dua yo. Aya, ruqyah. Ceuli maneh tah nu kudu diruqyah mah. Geus ayeuna teh. Hayelah bisa-bisa setruk aing ngomong jeung sia mah Kong. Sama Pong tadi cicing wae geus ulah dipikiran lieur sirah mah kayak cager. Astagfirullahaladzim, bekong lah kumaha sia we. Pong, kamu ngomong can Fitras ya, antara yuk. Innalillahi eta ceuli, tadi ngomong kitu sia karek nyambung ayeuna. Sama Pong geus kikituan we ulah ganti calana. Allahu Akbar, saha nu ganti calana, saha nu ngomong ganti calana. Eta ceuli bener-bener. Tapi Pong, aing mah tuh duit, Pong kumaha nya? Yeuh nyah Kong, aing mere nyaokas ya. Fitra mah tuh kudu make duit, make beas we, tapi beas nu bagus ulah nu butut. Emang bisa Pong? Atuh bisa lah sama, tapi nu bagus ulah nu butut. Oke Pong ya, nuhun ikona kayak kali deui tungguan si aing siap-siap heula. Tumben eta geun mak nyambung. Mang, si aing eta baju jeung lebaran, Mang eta nya mah. Pan Rok sia main kitu nyaho eta. Pugu eta bajuna ge dibalangkeun ku si jereng. Sia mah aing ge katipu ku si Siti. Kalau jadah dengan
Bang sia melar kunaon tarok. Tuh mang tuh. Itu aja Siti itu. Ih, heuh si sitikeun ku aing eta. Siti tenang. Sedaya nama. Sia kamari baju nu dijual ka aing, baju saha sia sebenarnya? Mang manggi aing di warung daripada teu kapake ku aing dijual ke sia. Wah, parah si Siti. Eta teh baju aing Siti. Parah sia main cokot-cokot wae. Parah sia memang ge. Emang bener teh teteh nyokot baju si Arok. Lain nyokot aing naris tapi manggi. Manggi Siti. Manggi sih sama di warung aneh aing mah ya ti. Manggi mah di jalan. Tong sampah disokan karakter manggi. Ai teh Badung teh menikung ku bina-bina. Ulah kitu teh pamali. Pamali mah cek anak naris cek aing mamang mali. Sia mah ti di bejanat di. Geus dah aing pusing balikeun duit aing dah. Nu kamari 20.000. Kunaon wae sia duit geus dibikeun aing minta dibalikeun deui. Nongtot gool sia ta nongtot ta. Jadi pan sia kalah nyumpahan aing. Ku aing. Sia rek ngagebuk aing doraka sia aing geus dipitrahan, Mang. Oh mang, pamali mang geus dipitrahan mah bisi kawalat ke. Mangkana ge teh jadi jelema mah ulah badung-badung teuing. Gandeng lah eris pan duitna ge kusia-kusia kene di daang. Ih sia. Geus dah. Dadah. Kampret dongan si Siti. Ku aing lamun can dipitrahan dicoplokeun ku aing sirahna. Dijieun ku aing gagantung kunci geura. Gelo sugannya. Buset, di si kokong kamana, cenah can datang tadi hih. Cil, kedeng. Yang lu si kokong tuh sia. Sasia nanyakin si kokong ka aing, mungkin tuh sia mah. Mata sia kitu eta ini beler mabok Thailand sia. Barangan wae sia, tah mah sia kos jore patut nya teu. Ji. Aing mah serius nanya, sia kalang ngalunjak ditambul sia ku aing. Aing serius nepes kokong tuh sia. Henteu ih. Ayeuna cacing ye, daek saja cacing. Ningeuna saya teh ngomong heuh dipandian ku CB sia ku aing. Segala cacing di nanjing naon sia teh cacing. Yang parap sia tah. Ih, meledek sia. Tik leutik. Ieu di si kokong ka mana di nih lila ning ti heula aing pitrah. Mana sih Pong yo? Aduh aing mah geus ti heula jiga anak aing mah Ustad. Parah ninggalkeun. Assalamualaikum. Mana ieu ustaznya? Sahare ya, Pak? Waalaikumsalam. Naon Jang? Iya Pak Ustad, orang bade Pitra. Oh, Pitra. Emang gak kalebet serangan wae gini? Sorangan bae tadi nama duaan anak marmut. Pong sia ninggalkeun wae. Gening datang anak marmut na yeuh. Oh, si Kokong. Mohon Pak, si Kokong dua anjing urang arek Pitra. Pong, bejakeun ka Ustad aing ngarep Fitra kitu. Geus kok geus dibejakeun. Biar bejakeun. Aya astagfirullah. Geus kok geus dibejakeun sia terek Pitra. Ayo, nawe Pong mulai sukan sia mah ieu. Innalillahi sanu ngomong isukan basi. Kalau hari buat jadi Pitra mal ya. Ustad, urang ka dieu arek Fitra kajen teh yo. Nya Kokong, pas tadi orang nanya, menaik Pitra yuk tuh mangga terasuk ke jero. Di jero emang ulah di luar era ini. Kapan tadi ngomong nagera ka jero, lain di luar. Pong, emang bisa ditawar sih teh Pong. Ih, sagala endah sih emang geus Pak Ustad dah urang ka jero we nu kieu mah tinggalkeun we. Ayo tuh. Aing mah ditinggalkeun. Hi, aing teh nawaran di jero aing ditinggalkeun. Dak meja ya. Aduh. Oh, meja lagi akuarium yuk. Betok dia nak. Sok mangga Kong, calik. Ih, Pong kumaha sih aing can ge diuk-diuk can Fitra geus balik. Astagfirullahaladzim, calik Kokong calik lain balik. Mangga Pitra mah. Badai Pitra kunaon? Ku atos apa ku beas? Ku beas Pak, kurang mah. Ya, sok mangga beas simpen di dia. Kong. Ih, kalah bengong. Ngomong we sia arek ieu mah dah jamret-jamret wae. Aing mah aneh kasih ya Kong. Beas aya 2 liter mah yeuh. Tapi kunaon hampang nya ngebul dina ieu ihi. Sigana sama diserok jeung kutu-kutuna. Tapi urang curiga urang buka leuwe Pak Ustad. Sok. Buset mah Pak Ustad huut. Huut. Kok Pitra kuut sih si Kokong? Teu nyaho ihi. Nah, di Pak Ustad, si Ipong cenah bisa Fitra kuut cenah. Emang Ipong ngomong gitu?
Ente Pak Ustad, ih, para sekokong, aing dia ngomong. Beasna ulah nu butut, lain puut. Bagusan pang, hutna pare beas ketan hutna ge pang bagus nah. Aing mah teu nanya kong eta huut bagus henteu. Nu jadi masalah, sia kunaon Fitrah mau huut. Geus kira mulai atuh. Bong Pak Ustad juga jadi, ieu mah ngerakeun jelema Fitrah make huut. Kemasa di tapi jadi mah yo. Fitrah masih ta sorangan ih, paneta mah Ustad lain hayang bangkok. Kada Ustadnya malah mabur urang nyamper heula ya kada. Aduh, kokong, aya wae. Fitrah membawa aku. Kosoang wae. Pak. Siapa kalau mabur ingkang kena aing. Petra mah sia. Puguh aing tadi rek Fitrah, tapi sia kalah membawa huut teh ngerakeun aing wae. Pong eta sama hut bagus, pang hut ketan eta teh, pare ketan hutna. Bodoh amat rek pare ketan pare rumah lah bodoh amat yang penting main tahu. Sia budak kunaon sih sia ribut ku aing wakur Jauh sia Pong, karunya sia si Kokong cerek kanan wae. Kumaha teu kesel nama aing ngarek Fitrah biduaan, manehna mah kalah mau huut. Bawa huut. Heeh, Fitrah make huut. Emang batu bebek sia. Nah, tah si Pong mang lain urang. Ih sia tah. Ih, apa sih Pong jadi malah Petra. Aduh. Kokong. Ayo wae teh budak Fitrah pake huut mang. Nyaho, pantesan sia bolot nanti cager-cager. Nyaho aing ge. Kang Wang. Tuh, itu budak getik teh eta. Ngilangkeun baju urang teh mang teh. Mana? Iya bener rok, bener. Tangkeun ayo. Ulah mang tadi ulah. Hah? Aing boga ide ya. Ide naon? Ya, dengar kan saya. Oke tuh. Oke rok. Gaskeun. Sia beunang si kuai sia. Ayo masuk ayo. Sekarang jangan sia. Buka. Karena saya budak bangor ya. Rok, kotok. Cicing bangor. Ampun nih. Cicing. Rok. Tah pacul awasin rok. Buru. Pacul emang lah. Ulah sia di penjara urang di pacul mah. Talian rok. Talian. Ayo cokot talian. Cicing. Bangor sia. Dimasuk aing sia. Siap euy. Sia. Awas ya. Ngai deh sia bangor. Saya bejakeun ku yang sakot aing.